Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna penjelasan Al-Quran surat nomor ke-17, ngaran suratna surat Al-Isra, atanapi disebat oge surat Bani Israil. Jadi aya dua ngaran surat ke-17 teh. Aya Al-Isra hartosna nya Isra Mi'raj. Aya Bani Israil hartosna turunan Israel. Ayat anu dibahas di ayat 23 dugi ka ayat 27 nu bae dibahas ayeuna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ieu aya dua pelajaran. Anu kahiji pelajaran tentang kewajiban urang salaku manusia teh ibadah ka Gusti Allah. Margi tujuan Gusti Allah nyiptakeun manusia teh supaya ibadah. Teu pati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia angin supaya jin jeung manusia teh ibadah ka Gusti Allah. Jadi urang kedah apal naon maksudna, latar belakangna yen Gusti Allah nyiptakeun manusia, nyiptakeun urang. Tadi mana urang geus apal mah urang teh ku Gusti Allah dihirupkeun, dikumalenangkeun di ieu dunia teh sanes teu puguh, tapi aya tujuan nyaeta urang teh manusia teh supaya ibadah ka Gusti Allah. Ari kecap ibadah teh numutkeun bahasa, numutkeun etimologi kalimatna tina abada ya budu ibadah artina ngabakti nyembah. Jadi urang teh diwajibkeun ngabakti ka Gusti Allah teh, nyembah ka Gusti Allah teh. Kumaha praktekna ibadah teh? Sagala perilaku urang, boh hate, boh ucapan, boh perbuatan, eta urang ditujukeun supaya urang menang pangarido Allah, menang pahala ti Gusti Allah. Ari bentuk-bentuk ibadah nama aya dua rupa. Kahiji ibadah nu geus ditangtukeun carana teu meunang dirobah. Contona ibadah salat, ta anu ditengtukeun carana disebatna ibadah mahdoh. Urang dina sapoe sapeuting diparentah nyembah Gusti Allah. Carana oge geus ditangtukeun, waktuna ditangtukeun, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, rakaatna ditangtukeun. Tah ieu ibadah. Jadi turut patuh tunduk kana parentah ti Gusti Allah. Tah ieu ibadah mahdoh. Ibadah nu geus ditangtukeun tata carana.
teu meunang dirobah ku urang boh jumlah rakaatna boh waktuna gitu. Aya deui ibadah anu saminggu sakali, ibadah salat Jumat gitu, ibadah mahdoh gitu. Aya deui anu ibadah sataun sabulan nyaeta saum bulan Ramadan teh ibadah teh saum bulan Ramadan. Aya deui ibadah teh lamun urang mampu we boh hartana boh tanagana, ibadah haji, ibadah umroh. Sehingga lamun geus mampu aya hartana, awak sehat, kesempatan aya, tapi ka tanah suci teh ibadah haji, ibadah umroh teh lebar, dosa tah gitu. Ibadah zakat. Tah jadi aya ibadah-ibadah anu geus ditangtukeun tata carana disebut eta ibadah mahdoh gitu. Lolobana mah ibadah mah anu goer mahdoh, ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti Allah supaya urang dipikarido ku Gusti Allah, supaya urang meunang pahala ti Gusti Allah, tapi tata carana mah teu ditetepkeun. Contoh neangan ilmu, urang tolabul ilmi erek poe naon we waktuna, erek jam sabaraha we, erek dinu formal seperti sekolah TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, erek dinu non formal seperti urang ayeuna dina pangaosan non formal. Jadi non formal mah teu ditangtukeun sabaraha tauneun kitu tolabul ilmina. Kan ari nu formal mah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sarjana S1 4 tahun, sarjana S2 2 tahun, sarjana S3 doktor 3 tahun gitu. Tah eta mah formal gitu. Tah ye ibadah keneh erek formal, erek non formal, diniatan urang neangan ilmu ngalaksanakeun parentah ti Gusti Allah gitu. Ari ilmu aya anu ilmu disiarna hukumna wajib, lamun neangan ilmu-ilmu agama contona diajar salat, maca Quran, tah neangan ilmu-ilmu agama mah hukumna fardu ain, wajib itu mah sararea wajib diajar salat, sabab sararea wajib ngalaksanakeun salat. Eta mah neangan ilmu ieu mah fardu ain. Tapi lamun neangan ilmu nu urusan kadunyaan eta fardu kifayah. Ai fardu kifayah teh ari hartina kifayah teh cukup diwakilan. Contoh lamun sakola ilmu kesehatan supaya jadi bidan, jadi dokter teu kudu sararea gitu. Sok sawareh sakola kebidanan, engke pan bisi aya nu ngalahirkeun hayo nu mantuan, da kudu aya nu ahlina gitu. Sok sakola di kedokteran, engke bisa aya nu gering, aya anu bisa ngubaran. Tah neangan ilmu kadunyaan ieu fardu kifayah teu kudu sararea. Tapi lamun neangan ilmu salat mah fardu ain, jadi dipardukeun ka sararea ka tiap diri gitunya. Jadi ibadah aya 2 rupa. Kahiji aya ibadah anu mahdoh, contona salat, saum, ibadah haji, umroh eta anu mahdoh gitu. Ari goer mahdoh teu ditangtukeun tata carana. Contona urang sok kudu neangan ilmu wajib gitu. Kan tadi ilmu dibagi 2. Aya anu
ilmu neangan ilmu agama mah fardu ain, ari neangan ilmu kaduniaan mah fardu kifayah. Tuh. Urang contohna nyieun masjid, nyieun rumah sakit, nyieun sakola, nyieun jalan. Eta teh ibadah ya. Nyieun sakola teh ibadah. Goer mahdo margi nah teu ditangtukeun kudu di mana ukuran bangunanana seperti kumaha jadi bebas teh goer mahdo. Nyieun jalan kan urang manusia butuh jalan gitu, butuh jalan urang di tingkat desa, di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan dunia. Pan urang ari ka Mekah kudu apa ya jalana gitu. Jadi ibadah goer mahdoh mah menang pangarido Allah, menang pahala ti Gusti Allah. Mun urang nyieun jalan menang pahala, mun urang nyieun masjid menang pahala, mun urang nyieun rumah sakit nyieun pahala, urang nyieun sakola berpahala. Eta teh ibadah goer mahdoh. Ibadah itu tidak menang ridho Allah, menang pahala. Ngan tata carana teu ditangtukeun eta mah sok sesuai jeung perkembangan gitu nya. Urang bareto nyieun masjid ku bilik. Ayeuna kan nyieun masjid teh geus ku tembok gitu. Kan eta mah urusan modernisasina mah gitu. Sesuai perkembangan ilmu manusia. Jadi nu kahiji urang kudu ibadah ka Gusti Allah. Jadi kade bisi anak urang teu daek salat, anak urang teu daek neangan ilmu kitu nya gitu. Ulah diantep sabab salat ibadah mahdoh, neangan ilmu ibadah goer mahdoh gitu. Kade ulah ngabdi, ulah ibadah salianti ka Gusti Allah. Ulah kana bangsa ngabdi teh ka dewa, ka patung-patung kitu nya. Oge salianti urang teh menyembah, oge berdoa gitu. Berdoa teh kade ulah ka mana wae. Ngadoa teh anu meunang ka Allah hungkul. Ulah ngadoa ka arwah wali. Diudag-udag we kuburan wali tuluy kadinya punta penta gitunya haram eta teh musyrik gitunya. Datang ka kuburan-kuburan arwah-arwah gitunya tuluy ngadon barang penta. Nah eta teh musyrik kitu teh nya. Musyrik teh mensyarikatkan Allah. Jadi salianti berdoa ka Allah, berdoa salianti ka Gusti Allah gitu. Nya komodo nu sama sekali gitu ibadah tara, berdoa tara, ateis, tidak bertuhan. Jalma tidak bertuhan mapan gitu. Ibadah mahdoh tara, ngadoa ge tara da teu percaya ayana Gusti Allah, teu percaya ayana Tuhan gitu. Nah gitu. Jadi nu kahiji parentah urang kudu ibadah. Naon ibadah teh? Nyaeta urang mengabdi ka Gusti Allah. Boh anu bentukna mahdoh, boh anu bentukna goer mahdoh. Kalawan eta teh katakwaan, kaikhlasan, ulah urang teh muruku sunu ngarasa dipaksa gitu ngalakukeun pirang-pirang ibadah teh sing bener-bener ikhlas ngamurnikeun Allah Subhanahu wa taala. Kahiji tah kitu. Nu kadua naon ieu teh? Nu kadua parentah ti Allah. Urang teh salaku anak kudu hade ka indung ka bapa. Ieu teh parentah ka anak. Kade pengertian anak sanes ka anak-anak.
Da bedanya anak-anak jeung anak gitu. Ari anak masuk sanajan urang umur geus 50 tahun 60 tahun anger weh urang teh anak ti inung bapa. Ari anak-anak makan barudak gitu. Ieu parentah teh lain ka anak-anak. Gusti Allah marentahkeun kanu jadi anak gitu. Takan urang umumna inung bapa ngurus anak. Tah ayat ieu mah kumaha akhlak anak ka inung bapa. Nah, dia disebutkan urang salaku anak ka inung ka bapa kudu hade wabil walidaini ihsana. Kudu hade. Hadena kumaha ka hiji dina cariosan. Urang teh cariosan ka inung ka bapa teh kudu sopan santun, kudu hormat, ulah nyarita anu pikateungeunaheun, ulah nyarita anu kasar gitu. Jadi ulah dugikeun ka anjeun nyarita uffi. Nah, uffi teh taluhlah dititah teh ku inung ku bapa nolak nyebutkeun mung atawa luhlah elek kesekeng teu daek wae dilaksanakeun gitu. Lamun teh mah inung bapa miwarang pangumahankeun wadah, pangnyangukeun, pangalakeun suluh bareto mah gitu. Naon inung bapa marentah teh luhlah gitu. Nolak teu dilaksanakeun. Tah eta teh haram gitu. Jadi omat anjeun ka inung bapa ulah nyarita uffi, ulah nyebutkeun mung, luhlah gitu. Kudu nama anak teh ulah ngadaguan parentah. Kudu sing apal. Dikat tempo di dapur wadah acak-acakan kalotor tong ngadaguan dititah. Langsung laksanakeun. Ta eta teh wabil walidaini ihsana. Nempo di dapur teh eueuh suluh. Mun bareto keur zaman urang mungkin keur budak gitunya urang can usum gas gitu. Can usum listrik gitu. Hideng we geuwat neangan suluh teh diparentah ge. Tah jalma anu sapertos kitu teu kudu dititah-titah nempo wadah kotor geuwat bersihan. Ningali ngabrug-brug seusihaneun geuwat seusihan. Nempo teu aya suluh geuwat ngala suluh. Pigaweun kolot lamun di kampung makan kolot teh sok boga sawah. Contona aya paculeun, aya lolodokaneun. Teu kudu ngadaguan dititah. Geuwat we hideng. Itu oi teh paculeun. Ieu teh gerenalaneun, lolodokaneun. Geuwat dilaksanakeun tah ieu teh contoh wabil walidaini ihsana. Ka inung ka bapa hade tah gitu. Bunta bantu ka inung ka bapa gitu. Urusan agama contohna kapungkur Ismail ngabantuan nalika Ibrahim ngadamel Ka'bah gitu, ngabantuan anak. Jadi sebatna ge anak anu soleh. Tah urang teh kudu kitu. Teras oge kade ulah ngabentak gitu. Wala tanhar huma kade ulah ngabentak. Kudu sabar. Mungkin kan inung bapa komo geus umur karolot, geus kolot maging aya populer sok disebutna ge boga penyakit B. Di antara nama belikan gitu aja. Tah salaku nu jadi anak kudu sabar. Pan kolot teh mungkin kadang-kadang emutanana tos pikun. Sok sanajan geus pikun ge anggar teu meunang disentak kitu nya. Kudu sabar. Sabar seperti kumaha? Inung bapa lamun ngurus anak keur orok kene keur orok
tuluy peuting-peuting inung teh keur ti berak sare ngompol budak teh tuluy ceurik datara dicarekan ku inung teh ya sabar we inung teh pan gugah ganti anggoanana lamun teh mah miceun bersihan gitunya mungkin hiji waktu ceurik teh hayang nyusu sugan dicarekan ku inung teh lain teh tunuh lain teh capek tapi sabar kumaha cara ngurus anu jadi anak tah nu jadi anak ka inung bapa teh kudu kitu kudu sabar sabab mungkin inung jeung bapa teh maju ka usia lanjut mah bisa jadi loba pikakeheuleuan kitu tah di dieu ibadah teh tah ibadah ngalaksanakeun parentah ti Gusti Allah yen nu jadi anak kudu hade kanu jadi inung bapa wahfid lahuma janahadul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ka inung bapa mah anger we kudu merendahkan ya ulah pedah tos ayeuna mah sakola geus luhur sarjana pasca sarjana doktor lamun dina katentaraan mungkin ya geus jadi letnan kolonel tau geus jadi jenderal ka inung bapa mah anger we kudu rengkuh kitu nya lain ungkul hormat teh ka kasaluhureun jabatanana kasaluhureun pangkatna gitu kan mun disiplin tentara kon mah pangkat sahanapeun sok sanajan satu tingkat maka anu hanap kudu hormat kanu luhur sok sanajan ukur sa pangkat sa tingkat tah ka inung ka bapa mah rek naon wae pangkatna rek jenderal sekalipun anger ka inung bapa mah kudu rengkuh wahfid lahuma rengkuh gitu ulah rujag lejeg ulah ngajago gitu kalawan sing terus we aya rasanya kasih sayang gitu jadi ulah nginget-nginget kana kagorengan nana indung bapa dari jalma mah pasti we kagorengannya bapak ingat pernah nyabok upamana neungeul indung pernah molototan pernah nyiwit tanu kitu nama tong di ingat-ingat eta teh sabab mungkin da moal aya haseup lamun teu aya seuneu mungkin indung harita molototan atawa nyiwit teh anak harita keur pikakeheuleuan mungkin bapak neungeul mungkin eta anak ngalakukeun perbuatan anu kolot teh jadi murka jadi amokna amek pisan kulantaran nu dilakukeun ku anakna upamana ngerakeun ngajatuhkeun darajat anu jadi bapak upamana bakat kurah tah jadi tak kagorenganana indung bapa tong diinget-inget tapi anu kudu diinget-inget mah jasana kahadeanana indung jeung bapa moal aya diri anak lamun teu aya sababiah teu aya wasilah indung jeung bapa kitu ta eta wahfid lahuma janahadul minar rahmah salajengna doakeun indung bapa teh boh indung bapa masih keneh hirup boh indung bapa parantos ngantunkeun doakeun nah tiap-tiap urang tos salat doakeun rek di masjid rek di bumi urang teh salat gitu wios teu kedah angkat ka kuburan ge da di kuburan ge datos teh aya nanaon kitu nya bangkena cangkangna mungkin tos jadi taneuh gitu da ngadoa ka Gusti Allah mah di mana wae tempatna ge sarua urang ka Gusti Allah mah deukeut ya jadi Gusti Allah ka urang teh deukeut teu aya hijab gitu oge da arwah mah teu aya nu di astana
arwah mah sadayana oge ayana di alam barzah gitu, di Sidratul Muntaha. Di astana mah teu aya arwah. Panalika maot teh dicabut nyawa teh ku malaikat Ijroil tina awak urang teh, tina awak manusia teh, teras ku malaikat Ijroil teh dilebetkeun, disimpen di alam barzah gitu. Jadi arwah ayana di alam barzah, di Sidratul Muntaha, cangkangna di astana, di makbaroh gitu. Jadi wios teh kudu ka astana ge ngadoakeun gitu. Atuh mineng teuing ke kudu ka astana deui, ka astana deui, ka astana deui gitu. Ari di masjid mah di bumi kan bisa tiap waktu beres salat duhur doakeun. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya Allah nun pangeran abdi, hampura dosa-dosa abdi, hampura dosa-dosa inung bapa abdi. Nun Gusti mugi pikanyaah inung bapa abdi seperti da inung bapa abdi ge nyaah ka abdi ti waktu keur leutik keneh gitu. Jadi sanyana mah sararea oge inung mah nyaah ka anak. Jadi secara psikologisnya gitu. Bapaknya geuningan nu anyar-anyar cenah di ditu di belah kidul, di Bandung belah kidul. Gitu di Banyaran, di Pameungpeuk gitu. Aya carita, aya inung-inung bunuh diri, tuluy maehan budak, tuluy make jeung tulas-tulis gitu, bae asup neraka oge daripada nempo anak teu dahar gitu. Tah eta teh sanyana seperti kitu teh lain teu nyaah kanu jadi anak kitu nya. Eta teh geusna nyaah ngan eta mah pangna tindakan kitu teh geus kasetanan. Kitu nya manehna geus balueng nempo meureunan ieu anak teu dahar gitu. Tuluy pikiranana sempit, geus we maehan diri sorangan, anak we paehan. Padahal lamun make ajaran Islam lain kitu pan. Ayeuna umur 34 tahun jag-jag keneh. Atuh sawah gitu teh lega, atuh rek buburuh tanur, rek buburuh ngaramet, upamana atawa neangan nu beunghar, buburuh ngumah wadah, buburuh nyeusehan, berbisa kitu nya. Panggoreng-gorengna, ieu panggoreng-gorengna baramaen atuh. Ngan panggoreng-gorengna da alusna mah jelema teh tong jadi baramaen. Tong jadi pengemis, tong jadi pengamen. Da eta teh ngariweuhkeun batur. Kitu nya. Ngan lamun mah memang eueuh deui jalan. Atuh baramaen ge datang tu baka anu mere. Upamana tina sa RW eta nyarita ieu pun anak teu bisa dahar 2 poe manawi anu gaduh sangu sapiring mah da piraku nu mere tina sa RW da pasti aya nu mere asa bener we papai piraku eueuh nu boga sangu sararea jeung piraku pedit sararea maka aya nu mere kitu nya gitu. Bahkan bisa leuwih dibere tina sapiring ge mungkin kitu nya gitu. Ngan eta jalma jalanna we picik gitu nya. Tuluy jeung nyarita bae asup neraka ge. Ai neraka teh naon sih? Neraka teh seuneu ngabebelah. Nya saha manusia nu bakal kuat ku sinu neraka? Bari di neraka mah saeneng-eneng. Tah eta caritaan teh murtad ya. Jadi seolah melecehkan neraka. Ulah kitu. Atuh pusing-pusing teh anak cing bikeun sugan aya nu menerima arek di kapanti yatimkeun ka pantikeun erek mungkin aya jalma nu beunghar daek ngurus atau mungkin aya jalma nu teu boga anak hayang boga anak kitu ja. Jadi diikhtiaran heula lain ujug-ujug di paehan kitu. Tah kitu nya. Ayeuna salajengna sa ayat deui wala tubadzir tabdziro omat aranjeun ulah ngamubazirkeun harta
innal mubazirina kanu ihwana syayatin inna syaiton kana kafuro kade aranjeun ulah ngamubazirkeun kana harta sanyana ari jelema anu sok ngamubazirkeun harta eta teh dulur setan jeung sanyana ari setan teh ka Gusti Allah teh kupur kana kanikmatan. Nah urang sararea kabeh ge dibere rezeki ku Gusti Allah. Eueuh jelema anu teu kungsi dibere rezeki. Ngan aya anu dibere rezekina teh ya besutu Gusti Allah teh mere rezekina teh loba pisan. Dugikeun ka tanah oge wah ribuan hektar. Loba pan? Jalma bangsa ning pejabat, pengusaha eta tanahna oge di mana? Wah. Tanah gitu. Duitna di bank oge berbagai macam bank gitu rekening teh hareusi gitu. Aya anu ku Gusti Allah teh jelema teh dibere jalan rezekina teh digolontorkeun. Aya jalma teh rezeki teh ya hararese saeutik gitu. Tong boroning boga harta tanah ribuan hektar satalapok hayam gitu boga hayang meuli taneuh satumak ge teu kabeuli gitu. Duanana ge ieu teh ti Gusti Allah teh ujian. Aya anu diujina teh dibere harta loba cing lamun dibere rezeki loba bakal jadi jelema bener moal. Aya anu diuji teh ku kapakiran cing eta pakir bakal kuateun moal. Jadi kudu sadar nu dibere rezeki loba oh ieu teh titipan ti Gusti Allah ye. Ieu kudu bener ya ngelola harta teh. Da ieu sakitu ieu geus disruk-sruk didungdung kesang badag kesang emut usaha sagarupa dipigawe tapi tetep we teu beunghar-beunghar kitu. Tah ieu takdir kitunya. Tapi orang berupaya bikin merubah nasib terus ulah waka memponis jigana urang mah bakal pakir entong usaha we terus urang mah ikhtiar rek pertanian rek perdagangan rek jasa gitu engke ujungna disebut takdir mah lamun maut upamana kayaan beunghar atau kayaan pakir tah eta disebut takdir gitu. Nah jadi aya dina ngaluarkeunana ngaluarkeun harta. Contoh mubazir teh kumaha? Boga duit. Rek ka mana ye? Rek ka Bali hayang nempo awewe nu marani tataranjang anu make sidi wungkul, nu make celana dalam wungkul. Hayang lalajo eta ka Bali teh, hayang ka Kuteu, hayang ka Nusa Dua, tulung ke peutingna hayang nempo anu disko gitu. Ari daerah Bali kan daerah maksiat umumna teh pantai-pantai teh barebas gitu. Tah ngaluarkeun harta pikeun niatna kitu eta teh mubazir memboros-boroskan harta. Dulur setan di mana? Di dunia jeung di akhirat. Ai dulur di akhirat berarti di neraka. Pada setan mah bakal jadi penduduk neraka. Atau leletikan mun di urang aya dangdut padina dangdutan teh sok aya artis rek milu joget ka panggung mawa duit barurung anu biru kahiji ngarah ka tempo ku sararea yen kuring bos loba duit erek diawur-awur erek dibikeun ka artis gitu. Ngarah naon? Ngarah joget we terus sing artis. Saha eta artis teh? Batur. Gitunya lain muhrim. Jadi hayang katangar. Loba duit diawur-awur kitu sedekah lain. Lain tah, pupujieun tah. Gitu. Tuluy hayang maksiat, hayang joget-joget eta jeung artis teh. Tah ngaluarkeun duit seperti kitu teh mubazir pemborosan. Jadi urang mengelola harta teh anggo
dina anu sae contona keur memenuhi pangabutuh hirup di keluarga, keur tuang, keur pakaian, keur patempatan, keur nyakolakeun barudak, keur biaya pangaosan kitu, keur nyumbang ka bangsaning masjid, madrasah, perbaikan jalan. Jadi lamun urang duit dianggo kana kahadean tah teh asupna ibadah. Tapi lamun urang duit harta teh dianggo monyah-monyah seperti hayang ka Bali darek lalajo anu mararani atawa tadi keur nyawer artis tah eta mah disebutna boros, disebutna mubazir. Wala tubadzir tabziro, omat anjeun ulah ngamubazirkeun harta, ulah pemborosan harta. Nah sakitu bapak-bapak ibu-ibu hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.